Salam cek Kangjeng Nabi rumah soimin laisa lahu min siyamihi laju. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min siyamihi teu bogana naon puasana ilaju kecuali ngan lapar. Puasaan dahar, puasaan minum, puasaan jima, ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys, puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayumsikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Di puasaan kunyana beteung, di puasaan kunyana zakar, di puasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan, Masya Allah kan. Ayumsikan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal madahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasa. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak tapi mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan, hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae warau. Kunaon cak pamajikan gara cung. Modal, taraga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan aturan puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakullu hayubtilu shauma thariqah, ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu bos. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal
puasa thariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pijami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaran imah ya hijau wewe datang ke Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama aing datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pastinya nama merek. Assalamualaikum salam seganjing ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar abdi keur puasa cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan siapa teu puasa ngan lapar doang ceurik kana ka ieu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subajaat asaniyah datang kedua kali datangnya assalamualaikum ya Rasulullah salam naon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cek Kangjeng Nabi dipikir jana balik deui ka imah langsung waku adat di baiti hadiu be di imana nyana gapakuran ke aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal ka luar deuk di imah bae cuma kunci ku jana awak puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjir terus nyana nitah famara lah hadu taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa ke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa siapa ngan barang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hafal lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu nu mau nunggu sekolot mah nyawa datang nyaon teh kan ka puasa dia datang nyaon teh ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya ngailah seorang wanita mantap puasa nak urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema penting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang moe tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantap cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep
makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man wae. Ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain wae deui. Puasa man wae berarti lamun saya takabur lain wae deui. Puasa man wae. Awas inna shauma li. Asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa man wae. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun aju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah. Kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuma sabulan dititah tapa urang. Mantek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah kaman geus pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir, sebelah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ieu doa anak pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robayatul teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang bob. Di urang ge kuburan teh sahiusu teh aya 7 di dunia kuburanana. Saya Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh deui kuburan ge bakal. Taya Siti Robayatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah. Sarua aja Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya dihartieuna na ieu mantep jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir.
Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran. Fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh. Abdi mah di dunia teu hayang pangmikeunkeun ka kafir. Ganjaran di akhirat mun dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin. Abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal baca kan. Mal mah doa teu kira-kira saja. Tadi nama ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi nama resep aja kieu lah hayang lah sakian. Tala uridu minad dunya abi mategarabkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu-kira ta doa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman kos kitu mah malah di neraka mah. Iya tuh sabodo cek kitu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ndet ditalar ndet. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha teh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aja ku Allah dijabah engke nyana bisa sugi ku sebab sugi nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geus kukuhan geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajun, penting ke sorga. Anak susah, masalah segala, penting mah ke sorga. Pemikiran nangis duniaan saya tiga-tiga aja. Yang nama menilai tukang karung yang nama jariji. Jariji sama-sama ayo. Saya kubahan dari kebocor ayo. Wah, doa ya Allah. Sakit tuh abdi bah. Boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus nguasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik. Wa imsaku sirran habati syahadati ghairillahi ta'ala. Jeung nahan sir tina masyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Bisi sir aya kasalian Allah. Wali Allah komong nabiyin komong mursalin. Iwa sadaqti jero hate kasalian Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah baik manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirra manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haji rusak. Panjang udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al-insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang. Iya ibadah zahir. Aya nu datang ka kolbu, ibadah kolbu berarti toreko. Aya ibadah naru sir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadah na make ibadah kolbu yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beuteung dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sumut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamang geus timur salin jeung nabiyin, aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cek salam cek Kangjeng Nabi rumah soim